istri saya kemana ya, rupiah saya kemana, orang makur kio bayo di kompor, mau madang aku lagi, aku lagi ngahanutkeun ini lagi di deang cena, biar hanut bekas tadi. Bahulah aran rumah tangganya, orang rumah tangga. Ya, dah kalau memecakna lah rumah tangga teh. Jangan teh. Oh, cari-cari teh. Kayaknya jadi sebut teh kieu. Tas di rapalan teh puting pan batu malam pertama lain. Geus aing teh malam pertamanya ada barisa gitulah malam pertama teh kudu diajar ge. Kudu sakola deui geus palinter. Jadi cek metoha teh kieu. Heeh. Cek meto. Lu si Idaung jelema bongar si Idaung. Si Idaung teh. Bungar yo imah teh yo tingkat teh meni TTM kos kandang ayam. Susun meureun tah mah. Gitu. Nya rumah susun. Udah peda nu dihandapna teh batur teh dihandapna teh. Asugan ini mah dewekna. Dewek mau pangluhurna. Lah ilo ai sugan. Sugan ge imah mitoha aing mah. Caing taning mitoha teh mun luhur pisan imah. Bungar-bungar teuing. Bungar-bungar teh pada caing teh batur kabeh ieu teh. Sugan ge dulur dan kitu batur. Nah, rumah susun teh. Caritana teh Gus kitu cuk mitoha teh cenah. Da urang itu mitoha teh urang sebutna urang Jakarta nya. Urang kota. Cenah, kamu sini cenahnya. Sini teh ka dieu gitu. Ka dieu ya sini. Cing eta bapak maneh ngomong non. Ya kamu nyanggat nyau sini cenah. Ai sini teh ke sini teh kemari cenah. Cing kemari kan di daing teu mau naon. Itu kemari mun cing jadi di kamar. Lo mari cenah teh jadi aing teh kaditu cenah jeung pamajikan jadi menghadap lah. Menghadap. Terus sungkemnya da arang kami toha. Kudu kitu kami toha mah tuh. Jadi sekarang cenah bapak sudah tegas cenah. Wah, aing teh sudah tegas yo aing mikiran bae yo. Sudah tegas cenah bapak teh. Sekarang kamu tuh cenah sudah kawinan. Jadi kamu itu sudah seharusnya pindah dari imah bapak. Oh, disapih misah gitu. Mandiri. Terus nya kata saya itu de kalender gitu. Jadi maksudnya kieu cek wing dari kieu. Ayah, ceuing teh nya. Bolehkah aku membawa caroge aku? Ceuing teh nya ada kemana? Biarlah saya teh rupiah aku dibawa gitu lah ya. Rupiah aku dibawa. Hendaknya seorang tanya apa diizinkan atau tidak gitu. Terus datang. Sini kamu cenah. Sayang, cinta anak ayah cenahnya. Kasih pamajikan teh. Ya ayah, kamu itu harus nurutin cenah. Kahayangnya selaki gitu. Kamu, iya ayah cenah. Saya juga udah nyaho cenah. Saya juga kan udah nyaho tetekon masalah rumah tangga cenah segeureun teh. Biar aku cenah sama ayang aku miang cenah di sini gitu. Kalau kabur beresan yo lah. Kagugul-gus menang kontrakan caritana teh nya. Lo gawe semangat len. Begitu puting teh kon di kontrakan anyar suasana beda yo. Alah, selain di bilik deui. Jadi orang pengantin anyar teh oh, barak gecerakan bae. Ai pagawean teh deukeut ala. Pagawean teh ieu kontrakan da ambe teu ngongkos gitu nya. Ambe dahar balik ka imah gitu. Meureun pamajikan teh keur nguncer bae kopi meureun nya. Urang teh hudang hees. Sayang, bangun dulu cenah nya. Bangun naonna? Ya bangun. Urang teh tah hudang urang teh. Bangun dulu sayang. Ada naon nya gitu. Barang mana teh? Ini mau ngaleueut kopi apa mau apa? Jadi gitu. Cek urang teh nya. Aku mah pengen sarapan kamu aja deh. Bawa deh ku aing lain ulah. Aduh, geus teu madang-madang we teh mah nginum kopi teh yo. Mun dina mah gatrik gitu. Oh, yo biasa lah len. Geus aing teh mandi deui, pamajikan keramas deui. Suntangan deui, mangkat aing teh balik teh yo. Cenah barang assalamualaikum ceng teh. Siapa ya cenah? Aku cenah. Ceng teh salaki kamu dibukakeun deui aing teh. Sekarang cenah mau mamnya sama apa cenah? Sama kamu breng-breng deui. Alah aing teh ada pengantin anyar.
menang tilu rit. Ngalaman aing ge baheula sampai 3 kali juga nginum obat. Tah, nginum obat. Oh begitu aing teh. Non, mangkat deui lain gawe teh. Geus kan nginum kopi bujung saherang. Baru udud ngopi mangkat deui teh gawe teh. Begitu aing sore datang ala. Ayang sing teh mah hantam begitu. Alah sing teh ini. Kumaha eta ka mana? Istri saya kemana ya? Rupiah saya kemana cenah ya? Saya enggak gadeuleu cing teh yo. Mana horeng mah keur kieu bayo? Di kompor? Naha? Hi keur diuk di kompor, dihurungkeun kompor teh. Kamu lagi naon? Cenah. Enggak, cenah takutnya kamu mau madangnya sama aku, cenah mau madang aku lagi. Aku cenah aku lagi haneutkeun ini lagi dideang cenah. Biar haneut bekas tadi cenah. Buedan cenah. Wah, buker kieu bae. Takutnya kamu teh lapar cenah. Ini lagi dihaneutkeun cenah lagi dideang.